Ieu mah rek nyaut nyarita we. Carita we. Oh, ieu mah nyarita. Aing kemari mah caritana ieu. Aya ibu-ibu hayang ganti oli, ngan sarupa ganti ieu hungkul nya teh oli hungkul. Geus ganti oli we. Mangkat tah balik. Teh ge lila teh balik deui. Cenah. Ai ieu kunaon nya cenah. Lampu sen cenah. Ai kanan hareup, ai tukang kiri cenah. Hah, nya duka atuh. Eta mah da heueuh cenah lain ge pagawean abi mah teh ge ngoprek eta. Ari ibu ieu cai teh masangkeun di saha atuh abi mah apaan ganti oli hungkul. Duka cenah ieu ge semenjak ganti oli heueuh samaruk berenang nya teh oli meureun teh naek teh kana setang meureun teh kana saklar cenah. Ha ari ibu ieu mah salah masangkeun bu cenah. Heueuh meureun geus lami meureun ibu cenah ka karak ieu aing ganti oli ka heueuh majarkeun teh eta koslet teh gara-gara ganti oli. Kan lieur ayeuna jasa teh sabaraha jasa ganti oli jasa paling ge ceban. Dikomplain naon. Heeh komplain we gara-gara saklar eta coba kan lieur saha nu masangkeunna ieu cenah teh hareupna kanannya tukangna kiri. Nah sih bener salah jadi montir bengkel mah heueuh. Lieur bener pusing. Asa salah wae nya. Salah nguyok jang ngome kabel teh neangan panyakit. Da pusing nya teh dinu jasa teh hayang dihargaan. Geus beledug jasa majarkeun teh mahal-mahal teuing majarkeun teh nya ieu mah majarkeun teh. Pira ge nyambung kabel cenah. Pira nyambung kabel. Emang nage pagaweanna nyambung kabel. Cuman neangan panyakitna tah kabel belah manana. Kan eta teh lieur. Ari giliran kapanggih panyakit tibang ge tibang lain tibang padahal mah kana aing mah ti bengkel.